warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng simkuring pun Alzia nu baris ngadugikeun warta dina acara Warta Sunda di televisi Kamemet pamirsa Awan TV. Ayeuna seja warta utama seni unggalan daerah Midang di Bandung. Unggal daerah di Indonesia khususnya Jawa Barat boga loba kasenian buhun nepi ka kasenian anyar. Utamina di Bandung, kasenian jadi hal anu disorot ka pamarentah supados tiasa tetap lestari ka harepna. Ku kituna dina raraga ngejaga kalestarian eta, pamarentah Kota Bandung jeung Dinas Pariwisata Kabudayaan Jawa Barat ngagelur acara Festival Kasenian Jawa Barat tahun 2022 anu prakna di Gedung Sate Kota Bandung. Salieun ti eta acara festival teh utamana mieling boboran Kota Bandung. Acara ieu dilalajoaneun nu ribuan wargi Kota Bandung jeung diresmikeun ku Kapala Jawa Barat Ridwan Kamil. Dina sambutanana Ridwan Kamil nuturkeun kasenian Jawa Barat teh loba rupanan jeung boga aji anu kasida luhurna keur warisan bangsa. Ku kituna Ridwan Kamil ngajak panonton bisa ngajaga tur apal kana naon wae kesenian anu aya di Indonesia teh. Acara ieu diisieun ku panampilan kesenian tiap 26 kabupaten jeung kota anu aya di Jawa Barat. Pamirsa, acara Warta Sunda dina dinten ayeuna dikecapkeun dugi ka dieu. Simkuring Alzia Nadindra, seja amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.